Lur, Abah kegiatan di Tumaritis Kebun Tani, istirahat sebentar dari Selohor. Tak Abah bade bercerita, cerita tentang naon cenah Abah. Tentang cerita tadi isuk-isuk Abah neang budak remaja maksudnya rek diarahkeun budak teh supaya da geus putus sakola ngarseret SMP ku Abah rek diarahkeun rek ditungtun supaya kreatif budak teh ulah cicing wae. iPad teh budak teh nyata kitu hese diurusna teh ek diperenahkeun ek dijejehkeun teh supaya perkembangan hirupna supaya teu susah. Tah naon cenah paingan kieu dulur ceuk peribahasa kolot ngurus jelema mah hese beda jeung ngurus kebo. Kebo mah sakitu gede jangkungna badag bari ngeunah dagingna. Tah diurus teh nurut ditungtun maju nuturkeun diurus kumaha-kumaha teh nurut seperti kieu Abah memang sok inget Abah keur budak eta si kebo teh keur digawekeun di sawah ngawuluku eta nurut ceuk dununganna ngagawekeun teh kia arang mider da teu ngartieun disebut mider mengko disebut arang henteu naon gitulah disebut arang teh henteu ngalayed langsung sakumaha teh nurut di kumaha-kumaha ge disebut mider kia arang. Awas tah ulah dipigawe tah nyebut arang teh eta kudu dipigawe ulah diliwatan cenah gitu. Memang hese ngurus budak mah beda jeung ngurus kebo paingan bener ceuk kolot cenah gampang keneh kebo gitu diurusna teh gitu pamirsa. Tah kitu ngurus jelema mah hese babari keneh kebo disebut mider-mider teh kia nurut we kumaha-kumaha oge kitu tah kumaha ceuk nu ngagawekeun kitu pamirsa. Tah ieu keur ka remaja atawa barudak tah bisa kolot tah kudu nurut lah lamun aya nu ngajejeukeun teh nu mikanyaah teh ulah sakarep-karep kahayang sorangan tah kitu supaya perkembangan hirupna perjalanan perjuangan hirup supaya berhasil kitu pamirsa hatur nuhun.